Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Tarung Perebut Gelung. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang. Ayeuna teh nincak bagian ka-8. Para mitra kaum dangu, dongeng parantos dugi kanalika Suranta nuju tarung sareng si Juin. Si Juin budak ngora namun asak jejehan kitu. Luang teh datangna ti papada urang, teu kolot teu budak, ai hade mah kudu diturut. Mode Juin, budak ngora tapi asak jejehan, leuleus jejer liat tali, landung kandungan lair aisan sakitu para mitra. Sagal rupa rengkak paripolah aya paripaos dibeuweung diutahkeun kitu. Di emut heula dah sepuh urang kabungkur ge sering nyebutkeun cenah kade barudak sing asak-asaknya ngejo bising tutung tambagana bikudu asak-asaknya nampo bising kaduhung akhirna sedang geus kaduhung di akhir pan cilaka kitu para wargi teu aya nu kaduhung ti heula kitu mangga urang teraskeun hanca dongengna mugi-mugi ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberahmana tetebihkeun kana sae atuh ieu mah hiburan-hiburan we saayana lah saayana hatur lumayan sebatkeun lagi hatur lumayan. Para mitra kaum dangu janten dongeng ieu teh mung sakadar karangan henteu ngagamarkeun carios Juin anu aya ayeuna teu aya nu lain kanami sanes ngagamarkeun carios Mang Suranta sanes ieu mah namina ge dongeng janten bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten sanes dihaja dan namina ge dongeng ai dongeng teh ku Mang Jaya ge disebatkeun di hade-hade sangkan sae di alus-alus sangkan payus direka-reka malarasiga. Mangga para wargi carios nyambung judulna Tarung Perebut Gelung urang teraskeun kasugri kaum dangu Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sabrut Suranta muru bari bedogna ngolebat rek nyabat beuheung. Krak sakiceup bedog Suranta ditadah ku awi hawur. Ceneng Juin luncat kabelah katuhu meh bareng jeung malikna Suranta. Nu harita teu micin waktu Suranta nyusul tepus nyabetkeun bedogna nyasar ti handap bari ngareundeuk. Siap cilepung Juin ngajaul. Sedang tungtung awi haur teu kanyahoan ngulawit kagigir kalawan ngahanca kana tarang. Bletak. Suranta daek teu daek ngagoak bari ngajarig jeug semulieur. Suranta kerja jari jegan teh teu dibere kasempetan pisan ku Juin. Juin nyeredeug deui tujuan rek notog dada Suranta ku tungtung awi haur anu geus nyolocos nampeunaker. Tapi Suranta cukup seukeut reretna nyereungeuh tungtung awi haur geus nampeu teh gentak ngadoyongkeun awakna. Ceneng luncat kabelah kenca atuh Juin kawalahan manehna ti totolonyong kabawa ku rosa-rosana rek ngotogkeun tungtung haur. Kilek Juin malik meh bareng pisan jeung Suranta. Kalawan bedog Suranta teu antepan nyasar ti handap rek ngabajeg suku Juin. Tapi Juin ge sanajan kasebut budak kene dina karancingeusana mah teu eleh kesit sakilat manehna luncat ka luhur bareng jeung kitu tungtung awi haur ngabanting pigeulang leungeunna deuk karejet Suranta ngarejet samalah bedogna ngacleng leungit andelan manehanana ngarogo tuluy unur-unuran sabab Juin geus sadia rek notogkeun congo haur. Ontong unur-unuran Suranta geurarawat ye tungtung haurna ku anjeun ye ciat ceuk Juin nyebrut bari ngaluarkeun sora pangrentag kana hate kalawan congo haur geus nyolocos lempengan beuteung ngan orok kaya Suranta ge teu eleh rikat gentak luncat ka sisi bareng jeung kitu suku nu kenca teu cicingeun nojer kalawan teu mis deui ngajejek kana taktak jari jeug Juin ngajari jeug awina ngacung. Kilak Suranta malik sakiceup kabireung kekemplong Juin molongpong atuh puguh Suranta meni asa ngeunah-ngeunaker ngabistelkeun siku kenca kana awakna bari dongko cenah ku waktu ieu Juin ngaharekeng semu seueul da puguh siku Suranta asup kana kekemplong kuat kangadang heak siga nu berat ka tukang pluk awi haurna murad. Waktu Juin keur ngadang heak teh disusul tepus Suranta ngirimkeun deui jurusna nu teu bisa katolak deui ku Juin cedak keuna pisan kana palebah dadana dayag-dag Juin da dayag dagan celeng Suranta luncat ka hareup maksudna rek ngajejak beungeut tapi hanya kal ku waktu ieu serangan Suranta gagal sabab Juin rikat newak suku kep ned suku Suranta dicentok curalit pedeg Suranta tibebeut kawas nangka asak murag tina tangkana ngageblug
Korejat Suranta ngorejat tapi tekung si Jung nangtung sabab Juin teu eleh babar manehanana nyikat gado Suranta ku dampasuku. Cebrot. Aduh. Suranta leungit. Apara mitra dina tangtungan kolot manehna ngagoak nyebutkeun aduh. Bari awak ngajungkel jeleng Juin luncat ka hareup. Cebrot sukuna ngapintih deui kana beungeut. Meneran pisan kana cukang irung. Puguh ku waktu ieu Suranta rada ribu oge, irungna boborot ku getih. Tapi sakitu mah kawilang kuat manehna ngorejat deui nangtung maksudna rek males ngan hanya kal kaapesan dirina geus tumempel harita kakara oge korejat geus dipiheulaan manten Juin muterkeun awak kalawan nongtak sampleh ka meja ned lengak Suranta ngalengak keur kitu dadana dihanca ku pigeulang leungeun katuhu gelegdeg Suranta uta panon burileng buburilengan sida numulan leungeun duana ngaleper sedang Juin harita mino deui tapi tekung simpek sabab Juin ngarasa risi inggis nu jadi lawan nepi ka hanteuna terus perlaya nu mata harita Suranta dilesotkeun geblug harita Suranta ngageblug ngarengkol sisi solokan beungeut geuneuk irung getihan jaba baju jeung calana kalotor bitis raraget kana cucuk Ali Musa geus kitu macul ku Juin ditinggalkeun ngagedig balik deui teu mirosea ka urut lawan. Harita para mitra waktu geus nyedak kawanci asar jaba langit kasakuriling angkeup pinu ku pihujan doma ting berele hayang nyaratu hayam ting darapak anu kadapur anu kana paranye matak pikapusingeun nu boga contona harita saurang awewe gawena kutuk gendeng bari saralak sirilik kawas anu teu geuna cicing si horeng pamajikan Suranta katelah biinyo manehanana ambak-ambakan dumeh salakina geus burit can balik keneh mana can boga jukut mangkaning doma geus ting berele. Duh ampun eta si babalak si babalak hayam meni teu daek ngajar dong pisanya piraku ari kudu dipalengpeng mah anu naman ku aing babalak doma reang jabat can boga jukut tuluy ka mana jorna aki-aki teh kawas nu teu gableg uruseun pisannya nyaritakeun moal lila tapi blengles wayah kieu jabarek hujan can mantong keneh dasar aki-aki japilus, aki-aki babaranyen si baduul teh sia. Moal ngadonna geunah mah geunah galeuk kitu jeung si Rana Butut. Kamari ge nyaritakeun rek ngaladaun kabung, buktina mah ngadon uplek we ngobrol jeung si Kartobi, ngobrolkeun urusan Rana. Keun si arek datangan ku aing, suga nyampak di ditu. Lamun aya teh mah komo bari kapanggih keur ngobrol paduduaan geus moal asa-asa diwejek si aduana ge jeung awewe burungna ku aing. Cek bi iyo ku kulutus sorangan bari boga timuru goreng. Kanu jadi salaki ongkohan biioh ge nya geus kolot teu boleh galak timuru kanu jadi salaki reketek biioh digelung heula terus menerkeun samping jangkungna sedengkeun awak mah pramitra ukur make kutang geus renyah jut biioh turun tuluy ngiciprit nu maksud rek nempo salakina bisi keur ngobrol jeung Rana katelah Katmira Rana geus kolot waktu biioh keur ngemprid leumpang gok paamprok jeung sobat salakina katelah Kartobi reng biyoh ngarendeg ngarandeg siga nu ngahaja megat jajalan sarta miheulaan nanya di barung ku budi kurawid hasil Obi teu manggihan akina barudak cek biyoh bari mencerong kana beungeut Kartobi nanyakeun Suranda yo nya nanyakeun saha deui atuh bari naoge teh mal biyoh meuni teugeuh oh sugan teh nanyakeun kuring maneh teh cek Kartobi bari seuri teu aya kulaan di dieu mah nanyakeun nu lain hakna ayeuna teu wangihan akina barudak Obi biinyo rada juba jebi tuluy nanyakeun salakina barakah poe mah ti isuk-isuk ge can panggih euy jeung irung-irungna acan yo eta ka mana sugan atuh ye si bungkreung moal nanyakeun ari nyaho inditna mah atuh teuing teh panggih jeung kuring mah nu bener Obi daek disunatan deui ku ieu lamun kuring panggih jeung Suranta si burung siang adoni tadi sunatan ku aing nah ka mana mantog datu aki-aki bentengok teh nya mana can gablek jukut mana rek hujan deui kun bae yo bager meureun cek Kartobi panyo meunang we di dagor tarang nama ku halu keudak ditayang sakara sikat mirah si Rana Monyong teh hehe saha Rana Monyong deui yo Kartobi seuring ngahehe pura-pura sidik kamambut dirinya jeung si aki-aki bentengok teh saruana pada teu aya cereug aing mah oh lamun Suranda aya di ditu rek dikumaha dibajak we duanana malah terus dibobajet tuh man oh di bobajet nyawana dompet lepetna nyawa si Kartobi geus kali dugur balik bari ge cek dieu bari ngaleos kitu deui Kartobi balik
Harita Biyoh ngajug-jug ka imah Katmirah randa kolot. Kabeneran ai tepi kaburuan imah Katmirah. Katingali pantona nutup kitu di jandelana narutup. Atuh geus rek we timuru Iyoh mah salakina keur guyer jeung Katmirah randa kolot. Geus moal salah deui aki-aki bentengok teh keur guyer meureun jeung si randa butut. Da imah pantona jeung jandelana narutup. Keun sia dibajak ku aing maduanana. Pira ku aing rek eleh ku pantar si Katmirah nu geus peot kitu. Ceuk gerentes hate Biyoh. Boga kayakinan yen Suranta salakina keur aya di jero. Kalacat Biyoh unggah terus ngagegero bari ngagegedor panto. Katmirah kaluar si randa butut. Sok kaluar si amontong ngalayan lalaki batur bari oge. Cek Biyoh menitis sirikna awong-awongan. Tapi nu digegero mah teu kadenge batuk-batuk acan. Tina kituna Biyoh beuki nafsu ngagegero deui. Katmirah kaluar sia. Montong pura-pura teu ngadenge bari oge. Sok bantu buka pantona. Pokna deui tapi weleh eueuh nu nemalan-nemalan acan. Ku aya na kitungan cebrod Biyoh najong panto satarikna. Aduh, ameng cokor aing meunang sapotong. Biyoh ngajerete. Karasa suku nyeri malah tuluy jujurung kunungan. Keur kitu torojol Katmirah balik ti tampian. Geuning aya aceuk geus lila aceuk. Kunaon ingkluk-ingklukan eta kacuga? Cek Katmirah bari mencerong kana suku Biyoh. Ari maneh kunaon digegero sababaraha kali? Menitu nemalan Katmirah bonge kitu. Cek Biyoh ngadon ngambek. Ari ece. Saha nu ngagegero da puguh kuring matas balik ti tampian. Lamun aya di imah mah piraku ku kuring teu ditemalan. Eta aya naon atuh meni matak rareuwas teuing? Cek Katmirah rada kaget. Nu matak rek nanyakeun salaki urang aya di dieu. Aya ka dieu iraha ti kamari kitu nempo irung-irungna acan jeung ulah sok nanyakeun ka kuring atuh cek nyo. Teu kuring mah lain tukang ngampihan lalaki. Cek Katmirah siga nu keheul budina kuraweun. Tara sote ayeuna da kamari ieu mah kanyawan salaki kuring jeung si Kartobi di darieu. Nya sanajan kamari ieu ge kuring mah teu ngala teu ngonang eta mah nariatna sorangan malah teu disinghareupan sing meran acan. Heueuh saruana lah cek Biyoh bari ngalewas. Sedeng dina leumpangna rada ingkluk-ingklukan urut najong panto teh. Para mitra sadaya, harita Biyoh kebatrek neang ka sawah. Bari saja jalan kukulutus sorangan, hate tetep timuruan ka Katmirah dume eta Suranta. Sok minang ungah ka imahna. Tekung silila Biyoh geus tepi ka sawah, regeureun deukeut saung tuluy rarat-reret ningalian salakina tapi eleh. Nya anjeun ngadorakakeun pisan aki-aki teh. Da di si Katmirah eueuh di sawah eueuh, ka mana jorna cenah nya. Mangka geus nyadak kaburit jabacan boga jukut deui. Kaeng teh lamun papantogan teh heug babakalan heula mangaritkeun. Moal kajang Salimah kitu dumeh nyarita. Rek menta duit keur ngaramet mino. Nya sugan kalitu lah. Cek gerentes Biyoh. Bari ngaleos rek balik deui barang tepi kalebak kadenge sora nu gegerungan. Ana di teang kalebak gebeg Biyoh ngagebeg. Sabab salakina kasampak keur sosongkolan sisi solokan pakean jerblom. Atuh sirik Nabi Biyoh nyampeurkeun. Sarta nanya semu geumpeur. La ilaha illallah. Kunaon maneh teh Kang Suranta? Alah. Karasa deui lieur jeung eta irung getihan. Yeuh, Kang Suranta eling teh, ha? Cing pot nyebut istighfar kadinya yeuh. Kang Suranta. Cek Biyoh bari ngagebig-gebig awak salakina. Tapi Suranta teu nemalan ukul ngareret bari nyabakan dada. Taksiran karasa keneh urut dibanting ku Juin, pok Iyoh nanya deui. Kang Suranta, yeuh? Kaduga nangtung? Lamun kaduga gancang urang balik bising hujan. Pokna deui. Tapi Suranta ukur gogodeg. Taksiran teu kaduga nangtung acan. Atuh ku kaayaan kitu Biyoh teu mikirkeun kana naon-naon ngan berbet belumpat. Maksud rek ngabejaan Salim sabab ceuk timuruna pasti salakina aya nu nyiksa. Teu kungsi setengah jam Biyoh geus tepi kabeneran Salim harita. Nyampak aya keur ngobrol jeung murid-muridna opatan. Sedeng nu dipake obrolan ku manehna lintang ngabadamikeun rek neangan deui Nyi Darsi. Aduh Agus, gancang itu mangna taeun, taeun Agus gancang Agus. Cek Biyoh sadatang-datang teh hari beus-beus bari teu puguh ka hartina. Malah ngenyang leungeun Salim, puguh we. Sararea pada kaget ningali pola Biyoh matak pikareuwase. Keke heula Biyoh. Aya naon ieu teh menasa geumpeur teu puguh geuning. Pok nyarita nu balik atuh. Bari tenang ngarah ka harti ku kuring. Cek Salim rada ngepeskeun leungeun anu keur dicekelan ku Biyoh. Itu mang eta taeun ngagogog ngagoler di sawah. Kancang Agus tulungan bising mangna terus panok umur. Irungna getihan irungna. Cek Biyoh nyaritana tetep kurang tatag.
eta kunaon cenah labu atawa gelut lu kateuing da nyampakeun ngagoler bari gegerungan deket sawah Agus cing Ki Jagra adawi pang neanggatkeun dari doy sakalian bawa ka dieu cek Salim marentah ka ganekna kalawan teu hararese Ki Adnawi jeung Ki Jagra katut muridna Salim duaan arinit dibarengan ku Bi Iyo nu teu kacaturkeun di jalana Suranta diparayang ku tiluan dibawa ka imahna Salim goledag dikedengkeun dina babalean beungeut gareuneuk irung getihan keneh ngucur pakaian teu puguh rupa harita Suranta padananya can bisa nemalan ukur panon we rarat-reret bari nyabakan dada anggeus diinuman kakara rada sadar bisa nyebutkeun aduh Bang Suranta inget teu ha Salim nanya bari neuteup kana beungeut Suranta eling tema Suranta teu pati tatag cing lamun nya eling geus aya cek Salim bari nepak kana tak-tak Ki Jagra red Suranta ngareret sarta nemalan Admayi pokna kerep mana si Admayi mah kamari geus ditunung ku kuring mantau kalemburna ieu mah Ki Jagra tah ieu deui saja cek Salim bari nepak kana dada sorangan jama Juin tema Suranta ingetanna ka Juin nutas tarung jeung manehanana pok murid Salim katerasi lum nyarita ye moal kasandingan mah kitu ti sasak beusi kiranceuk sampal bahasa sasak beusi teh atuh rada sanget kaos di leuwih dalem Cimanuk teh lebakeun kampung Nangrang geuning bah lain kasandingan kudu di sasak beusi mah lum pasti tas gelut atawa labuh dumeh manehna sok boga panyakit lieur teh nya Agus mangna teh boga panyakit lieur ceuk batur mah disebutna teh panyakit tujuh kuriling cenah kitu pare oge kung si lieur ku ibi di santongan ramo leungeun tilu siki anu dibilang ku manehna teh majakeun 7 cenah kitu cing tulungan atuh Agus da moal hade mangna sina kieu wae mangkaning di imah eueuh sasaha barudak ke incu bibi tiluan ngarenong di girang nyebasak kieu geus buri teh can boga jukut salamar-lamar acan doma ti tadi geus beberelean we jabah hayam tinggal apa ka dapur cek Bi Iyo ngerasa hariwang kuno jadi salaki can sadar bener cingga dia kencai teh juga Jagra cek Salim nitah nyodorkeun cai dina bekong cek ku Salim ditampanan tuluy bibirna gegereyeman taksiran keur mapatkeun elmuna ditojokeun kana cai teu leguk diuyup terus diburakeun kana beungeut Suranta nu dadak sakala Suranta nyebutkeun ampun terus nguniang hudang aduh geuning mangaya di dieu usaha dibawa ka dieu jeung Salim cek Suranta ku ayeuna mah bener-bener geus sadarna kapan dibarawa ku Ki Jagra jeung Ki Adnawi katut silum eta kunaon atuh Mang Suranta teh meuni matak pikaruasin batur barina oge cek Salim tumanya geus kitu mah barabat ku Suranta dicaritakeun ti mimiti init ka sawah nepi ka terus tarung jeung ngaran si Juin budak jajaka urang weda samalah make diemohan keur ngabohong sagala majarkeun si Juin nangtang ka urang pasir Jambe sok padahal Juin mah teu ngomong kitu eta mah jijinan Suranta we nu dipalar hayang aya nu mangmalaskeun tina perkala ereh tarung para mitra da ieu maradukeun sok maradukeun nya aya we atuh Mang Suranta kolot-kolot hayo jiga budak leutik manasina budak atuh sok maradukeun ai kolot nu tua atuh pantes maradukeun pangga ngaso heula ngaso para mitra kaum dangu sakumaha nu kauninga harita Mang Suranta ngadoni maradukeun majarkeun cenah Juin nangtang ka Salim puguh we ningang ka Salim nu babari kapangaruhan tur boga sifat babari ngageutah bawang ujug-ujug ngentap we hatena panas kurang ajar manusia make kuku kitu sagala kawas gableg ilmu stalebu gue pantar kumaha manusana Suranta pentil kayaknya jang aduh dilamun kira-kira lamun di dieu mah pantar si Admayi pangawakan pergel tema surat mah bari nyusutan irung kutungtung baju kampret anu saroe eta ku manusia pentil kitu kuat ngajobrak Suranta pira ku silaing teu kieu kuat onaman mah ngayonan beunceuk era atuh kutangtungan geus nyedak ka aki-aki keurna nahaon mau bedog teu bisa narok tarang batur onaman mah ukur pikeun aksi we nyoran bedog panjang teh nya cek Salim rada ngagelendeng ka Suranta bari nyebutkeun ngaran kawas kasasama padahal Suranta umurna geus ampir kana 60 tahun lain teu kuat ngayonan ngan mang teh dibongohan ti tukang Agus tema Suranta ngabohong kitu sote mung apes jeung ngarasa era kudunungan kungsi di ayonan harita
samalah sababaraha kali kumang dihancana oge. Nganya kitu sabot mangarawel bedog nu murag teu kanyawan siwa wajak teh ngabanting dadak pawi haur. Geus kitu ngabanting sirah mang ti tukang bari ka tamah-tamah. Suku mang ngadon ti kudawat kana jalmi garing. Geus kitu teh bareng-beng manehna mabur samalah make jeung kukubuk sagala nang tangka urang dieu. Pokna teh lamun bener-bener urang dieu butuh ku cai keur ka sawah susu ngaran si Juin di weda cenah kitu. Dalam teu mabur mah harita ge dihanca di kumang dia atuh. Cek Suranta ayeuna pinter ngabako. Puguh hate Salim tamah panas aya caritaan kitu ti Suranta. Kurang ajar mangkelup teh. Eta anak saha cenah Suranta? Cek Salim. Ajalah. Di barungku beungeut semugeuna. Kateuing anak saha-sahana mah da teu kungsi nanyakeun ka tamah jelema anyar pinanggih Agus. Geus rupa-rupa teh api cacapekeun. Urusan kepentingan sorangan can hasil lain hayo aya manusia gede sungut. Sarua we jeung ngarekeun ka kejeup apu ka aing. Moal nu nyebut-nyebut si Kalong mah kitu, nu mawa kabur si Darsi. Cing Ki Anawi isukan bae paluru ka ditu ngaran si Juing-juing kitu. Bari mau barudak ti dieu. Lamun kapanggih jeung si wawalakna bawa ka dieu. Dewek hayang nyaho cetentrungna bisi nyaeta nu mawa kabur si Darsi, nu ngakukeun si Kalong teh. Geus segera balik ka ditu Suranta. Cek Salim mere pancen ka gandekna. Kala wanita balik ka Suranta nu teu hararese deui. Harita Suranta jeung pamajikanana pamitan barali. Caturkeun isukna kira-kira wanci haneut moyan. Ki Adnawi jeung murid-muridna Salim tujuan. Harita teh geus ari ti imah maksud jeung tujuan rek ngalaksanakeun sakumaha pancen ti Salim kudu newak ngaranjuin nu tarung jeung Suranta kamari. Canggeus tepi ka sisi lembur reg Ki Adnawi jeung pangiringna areureun. Bari ngariuhan handapun tangka juara sisi solokan. Red Ki Adnawi ngararat reret si ganuni tenan sabudeur madhab. Lemur naon itu disebut wada teh euy? Sabab deuk mah can apa euy ka wada teh? Cek Ki Adnawi nanyakeun ka Sain. Kateuing kuring ge sarua can nyaho. Coba-coba we urang. Urang ka lembur itu tuh sugannya nu ngaran si Juin aya di lemurna. Tema Sain ngajak init deui. Dewek aya tujuan ka dinya euy ngan ke heula. Ya urang nanyakeun ka budak nu keur ka dieu. Sugane manehna wawuheun jeung nu ngaran si Juin kitu, cek Ki Adnawi. Bari mencrong ka saurang budak lalaki nu pi umureunna kurang leuwih 11 tahun, keur leumpang mapai galengan bari ngajingjing botol siga rek meuli minyak ka warung. Sanggeus rada deukeut baturna Ki Adnawi nu keur cari ngogo, hanapeun tangka juar temeh bareng carengkat. Kalawanting palencrong ka budak lalaki. Nurek ditanya ku Ki Adnawi, sanggeus deukeut nu kira-kira 2 meter deui pok Ki Adnawi nanya leuleuy. Rek ka mana jang meuni siga nurusuhan kitu geuning? Pokna bari mencerong beungeut budak. Ka warung meuli minyak lantung, temal budak lalaki nyebutkeun. Rek meuli minyak lantung lamun basa di urang mah minyak tanah. Oloh. Ujang teh ti lemur wada teh kitu, cek Adnawi nyelo. Nya geuning mang apa ka urang wada? Ari mang ti mana? Temalna budak ngaku urang wada. Kalawan Malik tumanya ka Ki Adnawi. Atuh Ki Adnawi samemeh ngajawab teh ngareret heula ka Sain. Oh, tidinya mangga ti pasir Jambe. Nyaeta rek aya tanyakeun ka Ujang. Ari Juin aya? Adnawi nyelok deui ka budak. Teuing atuh awu kuring mah. Tema budak rada kuraweun. Piraku kapan Juin teh di lembur weda salembur jeung Ujang. Masing salembur jeung Uing ada teu awu jeung ngaran Juin mah aya ge ngaran Jumsin tukang lahang. Lain Jumsin tapi Juin. Nah coba aku kumaha jeung ditu mah da eueuh ngaran Juin atuh. Eueuh ngaran Juin, teh aya Juan teh Juin pokona mah cek budak keukeu. Nyebutkeun teu bawuh bari ngaleos ngan teu kebat sabab ku Admayi adi pegatan. Ye ulah sok diajar ngabohong Ujang. Sok bejakeun di mana imana si Juin. Engke ku mamang dibere keur jajan saja duitna ye. Cek Adnawi bari nemongkeun duit. Di palar budak daek ngabejakeun. Masih diberi duit ke teu nyaho da uing atuh. Lamun Ujang teu daek ngabejakeun ku mamang diculik ke. Paek mani mana ngabejakeun imah si Juin jeung diculik. Ki Adnawi nyingsieunan, atuh ari nyarita kitu ai berengbeng budak lumpat. Da tukang bari cocorowokan nyebutkeun aya culik. Cek budak tulung-tulungan, ari katamah-tamah ku Ki Adnawi jeung pada baturna nu geunepan di arudang. Sedeng budak lumpat beuki tarik jeung cocorowokan matak pika hariwangi. Harita budak tulung-tulungan ari katamah-tamah ku Ki Adnawi jeung sapada baturna nu genepan di arudang. Sedang budak lumpatna beuki tarik bari cocorowokan matak pika hariwangi.
Puguh we masyarakat dieta lembur babaku nama kaum lalaki menite sirikna jelung jeleng laluncatan. Timahna masing-masing bariting corowok silih bejaan aya culik sakumaha caritaan ti budak. Sabagian barudak nuker arulin jeung nuker marani di tampian katut kaum awewe pada paru peting buriak. Lalumpatan baralika imahna pada sieun benang ku culik. Kero saurang lalaki nyebut nya kasebut kokolot lembur katelah Bang Omod bapana Juin harita teh para mitra sadaya nyarita. Oi, kepung aya culik kepung. Awas barudak ulah sina kalaluar oi kepung aya culik. Cek Bah Omod cocorowokan. Si horeng budak nu diudag ku Ki Admayi jeung sabaturna teh adina Juin anakna keneh Bah Omod. Harita adina Juin nyebutkeun teu wawuh ka ngaran Juin geus boga rasa pasti nu nyakeun lanceukna teh nu rek ngararewak. Nu matak harita adina Juin lumpat bari nyebutkeun aya culik. Ngadenge parentah kitu ti Bah Omod masyarakat eta lembur menite sirikna sabadogna bari ting beretak ti mana ningker Ki Adnawi jeung sapada batur anu harita geus dilingkung sisi kebon anu kakara dipacut. Kilak Ki Adnawi jeung baturna genepan tiluan jeung baturna genepan ting laliuk samalah Ki Adnawi mah menite sirikna muter ngareretan jalma nu ningker aya kana welasna urang kalawan saurang eun lemor. Di antarana aya nu mabodog aya nu moal kampak balincong halu jeung sabangsana ti eta pikeun nyiksa nu disebut culik teh. Puguh we sakedapan mah Ki Adnawi jeung baturna rareupas jeung bararingung kumaha pipetaeun sabab dilingkung ku puluhna urang tapi kareuwas jeung kabingung Ki Adnawi ukur sakedapan akhirna boga maksud kari kumaha behna ibatan kudu serabongkokan kitu bae mah. Tong boroning kakara ditingker sanajan waktu jojoh patutunggalan silih alapati ge can pernah bobole. Sigana kajen ngajoprak di pakalangan tibatan bobole sacara kitu bae. Hayo euy kepung euy urang kepung wakul buaya mangap euy culik teh ceuk Bah Omod. Nitah ka tetangga ngarurug Ki Adnawi jeung baturna genepan. Kekelanan Kibaraya kelanan aya naon ieu teh? Teu pupuguh ngadon ngalingkung kieu ningker kuring ceuk Ki Adnawi bari mencerong kana beungeut Bah Omod. Wah, montong pura-pura si gajah mau balik si lain. Make nyebutkeun teu bubugus sagala. Dikira ceuli dewek bonge kana soran nu jadi coyo ieu anak cocorobokan. Aya culik bari dibabari ku lain. Geus sidik lain rek nyulik anak dewek make nanyakeun. Saha nu nitah nyulik budak teh ha? Ye, seke heula saha nu rek nyulik teh saha? Alah, montong nanyakeun saha sia. Geus sidik sia rek nyulik anak dewek deuleu. Dewek mah rek aya tanyakeuneun ka budak nu bieu tapi budak ngadon lumpat bari nyebutkeun aya culik. Tema Ki Adnawi. Memangnya eta ge keur Ki Adnawi mah bener. Lain maksud rek nyulik ngan ukur nyingsieunan. Geus kitu pok anakna Bah Omod ngomong bari nyeklan kana leungeun. Betul kata bapak si jelema eta rek nyulik ka Ujang. Asal mah nanyakeun itu Kang Jumsin. Pokna nu tadina rek nyebutkeun ngaran lanceukna nu katelajuin. Kusabab budak terus rasa dilegotkeun nyebut Jumsin. Lain nanyakeun Jumsin, kuring mah nanyakeun Juin. Hah? Nanyakeun saha? Bang Deng teh nanyakeun si Juin. Nya Juin urang beda, teh mah Ki Adnawi. Aya naon perlu nanyakeun si Juin teh? Perlunya hoe pokona mah kuring nanyakeun. Nah eta di dieu ngaran budak teh ngaran si Juin. Oh, rek narewak si Juin si lain teh. Dewek geus nyaho kana maksud jeung tujuan si lain. Yang tu si lain komplotan ngaran si Suranta nu kamari kung si Jojo patutunggalan jeung anak dewek tina perkara anak dewek majarkeun tukang menetan cocoran cai kana kotakan sawah nu digarap ku balak si Suranta sok padahal manehna tukang hawak kana cai jeung tukang nyegetan galengan batur hanya kal waktasna seep.